Mudah-mudahan orang sok ayeuna bisa kabeli dahar mana pakai sini. Cek, hayang jus tapi boga duit 2000, karunya pakai si Eneng hayangan jus pisan. Teu bisa Kang, enak geus marahal, hayang 2000, betul mah 7000. Nyantos cek, atur nuhun. Mangga tuh. Teh, abdi hoyong nasi, tapi gak 200.000 kenging teu. Ini nyoba nasi nawae, bios mah. Bios lah, nggak apa-apa. Ku abdi ditambihan tempe. Ya, Assalamualaikum. Kok Neng lapar? Nah, Neng, bapaknya anak nasi. Ya, nasi nak. Nah, mama ya, ayah nak, mama geda. Sampai wae Neng. Wayahnya nanya, mama sareng tempe wae, sareng ya, Gak apa-apa kok Neng udah lapar. Bismillah Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Neng, bapak mau kerja dehnya. Neng mau kemana-mana, di sini aja. Neng ikut atuh Pak, pengen bantu-bantu Bapak. Ikut bapak mah capek Neng. Neng di sini aja. Mungkin bapak beli nasi buat makan Neng. Pokoknya Neng pengen ikut. Si Neng mah ngari riweuh wae. Hayo tuh mau ikut mah. Asik. Pak Neng minum ininya. Pak ayo kejar Neng. Neng tunggu Pak, Neng.
teh. Dompetnya Melayu mending. Kapan lupa teh? Itu mang pakai baju koneng. Neng, Neng untuk aja gitu ya, biar gak capek ya. Biar Papa yang ini carinya. Astagfirullahaladzim, jelema teh ngan maksudna ngalukeun dompet. Dek. Aduh. Wah, kamar budak larong. Kah, kayaknya mau sing lebih kuning kah? Ayo. Ayo yang mana ayo? Hei, kenal cong? Rek. Kaya sih ya? Aya naon ieu teh aya naon? Ria. Aya naon ieu teh aya naon? Dasar bangsat. Disangka mana yang dicopet dia cong? Kira naon ieu teh naon kira. Goblok sih, Rok. Sakit bapak saya bukan Ngaku sih cong? Hah? Urang ya lain urang. Ngaku sih ya? Lain urang lain. awas bapak saya bukan copet. Udang. Lain urang lain. Aku sih Cong, orang aku tega polisi sih. Lain. Iya buktinya aya. Lain di nyaho pukul. Itu bugana tuh. Iya bugana dompet dia. Ngaku sih cong. Ngaku sih, ngaku Cong, ngaku Cong. Urang lain. Salah. Teh, ilan cepet nak. Muhun mang, ih copet nak. Mana sih dompet urang? Sanes abdi teh copetna teh. Bogo eta dompet urang. Kadikeun sih. Jadi kumaha teh? Bawa tong ya ke kantor polisi. Kang, tas melah lepaskeun karunya. Di dompet nage teh anu leungit. Untung sih cong. Serius teh, dilesotna bae. Muhun mang, lepaskeun wae karunya. Eta ningali si Eneng. Awas sih cong. Amun di lembur anu kalengitan deui, aing mau newak sasa deui. Aing newak sia. Geus makan kabis ya. Matok mana? Bawa takaruna. Ih, ucap larat. Teh serius teh mau dilaporin ke polisi? Tas manglah karunya. Atur nuhun mang, bantosanana. Ya, mangga. Nyatos abdi permiasela. Ya, mangga teh. Hati-hati teh. Jalo komisi polisi Andre. Komisi. Tapi karunya geulis awena. Teh. Siram mah tuku udud lakam beureun goblok. Buah-buah aya nu maralingan ieu mah ye. Carana kosim mah kudu datang ka Pak RT ieu mah ye. Iya sih kata pora deda di teh dah. Ya sabar Kanggo. atuh. Apa gak anak petugas ya sing ngerjakna nek KTP mah. Ya ora dinggo, mending biar pemiangan anak KTP. Waalaikumsalam. Kunaon, Meng? Gurung gusuk ke situ. Diuk heula diuk. Enak, Meng. Ada kelaporan teh. Kebun urang 3 kali kapalingan. Kapalingan naon, Meng? Buah naga teh. Gas, tong newak jurik teu deuleu. Aing apal pelakuna saha.
Emang sahan rek pelakuna. Oh bener sah pelakuna Dre. Aing nyawa pelakuna. Ayo, pilu. Ayo, Ranggi Bro. Emang sebenarnya saha. Si Acong. Ayo Ranggi Bro, ayo. Si Acong. Bangsatnya mah. Kelan Dre. Kunaon mana ujug-ujug ribut nuduh kasih Acong. Aing kamari ningali si Acong maling dompet. Tah saksina kayak ke si Corong. Iya bener. Wah, henteu pasti maling buah naga ge si Acong. Kudu dicincang ku aing. Ya geus aya kos kitu mah ayo urang ka ditu we Ayo, lah. ayo, Ayo ayo, mana? ayo. Cong, Woi, teh, ayo non teh. Ternyata sia pelakuna, Cong. Ya lah, Meng, ayo non teh. Aduh. kela meng. Kela meng. Belum main hakim sendiri meng, kela meng. Udah heula, Cong. Maneh maling buah naga aing. Kamari aing geus ngomong, di dieu lamun aya kepalingan pasti si Acong pelakuna. Lain urang yakin, Dre, lain. Ngaku we sia. Lain. Wes teh aja kesuwen kebuge be bangsat iki kieu mah. Kela. Ulah main hakim sendiri. Bener ente si Acong maling buah nagana si Komeng. Hampura si acana. Sanajan urang lemah miskin, tukang rongsokan. Can pernah ngalakukeun hal anu dilarang ku agama. Nah, maling di mana-mana ge maling ngaku si Acong. Bangsat mah bangsat be sira kucong. Ngaku sia. Bapak saya bukan copet, bapak saya orang baik. Saya ada enak fitnah Pak RT. Saksi na bumi jeung langit. Mana bukti abdi malik teh? Oh, mungkin abdi rumah susah dipitnah wae. Nyanggeus aya nama. Goreng kasebutna nuduh jelema tanpa bukti. Jadi kumaha ieu teh? Ngeunah teuing maneh, Cong. Aya nama urang kudu waspada. Karunya si Acong teh jelema miskin. Halus milik maneh Cong. Tapi tetep maneh mau bisa lepas di pengawasan aing. Gas. Ayo, ayeuna baralik. Balubar ayo. Awas sira Cong. Ayo neng, ayo nama orang kalebet. Hei, bangsat! Hei, bangsat, hei! Bang, bangsat, bang! Bangsat, bang! Hei! Bang, tembak, bang! Bangsat ya, Pak? Ya, bangsat, dia burung pemain, maling kerupuk, si bangsat, ha? Ampun Pak. Buah-buah siapa lagi si Acong, ha? Ampun. Tunjuk Sira aing. mah bilang balen. Pak, ampun. Hah? Ampun. Bilang balen, hah? Ampun. Kieu kayaknya bangsat teh dudu si Acong kayaknya mah kieu. Ampun. Ayo jawab, sia seberapa kali maling? Ampun Pak. 3 kali Pak. 3 kali. Maling naon wae sia, ha? Jawab. Pak. Jawab bagi naon wae. Ampun. Kok siga si Akang nu kamari nyopet teh. Maling naon wae sia, ha? Kedua, maling dompet di jalan, tapi hasil dompet tadi Ya dialungkeun. Allah. Waduh, Ternyata Dre. benar anu Iya nyopet be kamari teh. bangsatnya mah ya Dre. Aduh, mogok.
Kenapa Nok? Mobil Nok? Ini mas mogok. Oh ya, apanya Nok? Yang mogok? Yang rusak apanya? Serahkan dompet. Ada berisik, ada teriak, bunuh. Ampun mas, Cepat. jangan apa-apain aku mas. Iya udah nggak apa-apa, yang penting serahin semua. Woi, ayo neta. Siapa sih Ra? Melu-melu di sana kita. Diam kamu jangan kemana-mana. Awas kamu kalau pergi. Bunuh. Apa sih Ra? Ada urusan apa kalau kita? Mas, jangan jahat sama perempuan eta mas. Apa sih Ra? Beli berdua yang sih Ra? Macam-macam boy. Gelap menghalang. Waduh, bahaya kita edek-edek modar bocah. Permisi baik kita. Kang. Tukunan naon? Tukunan naon, Kang? Tekunan naon teh? Hatur nuhun ya, Kang. Keke. Ieu mah akang nu kapungkur nyandak dompet teh nya. Muhun teh. Tapi da sanes abdi nu nyandak dompetna. Kieu, Kang. Tos saminggu abdi teh milarian akang. Maksud abdi teh bade minta maaf. Ternyata leres anu nyandak dompet teh sanes akang. Oh, teu naon teh. Abdi na ge tos hilap. Kang, tos makan teh acan? Teu acan teh. Hayu Kang, giring sareng abdi we nya, urang meser nasi. Ayo tuh. Halo, Assalamualaikum. Kang mobil tos beres teu acan? Alhamdulillah, tos beres teh. Oh, atos. Nyantos atuh Kang, anterkeun nya ka warung nasi Teh Ani. Nuhun, mangga. Nya nyantos. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Kang bade memesan naon? Teh punten, mending dibungkus wae. Moal mandi dieu karungnya si Neng. Teh nasi dibungkus 2 nya. Mamun nu enak pokona mah. Ya, Hatur nuhun Teh Ani. ya sami-sami. Kang, jajab ku abinya sekanten hoyong ka panggih si Neng. Bumi abdi mah awon, mana jauh di ujung lembur. Terus da teu pantes deui ditinjak ku teteh mah. Ti sawios Kang, abi hayang papanggih pisan sareng si Neng. Ya hayu atuh ari kitu mah. Ampun ah. Yang baru nih. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Bapak. Teh. Tah Neng, ieu nasi anggun Neng sareng Bapak. Makasih Bu. Neng, namina saha? Nama aku Bunga. Sini Bapak, aku deketan. Pami ibu ka mana? Bunga udah nggak punya ibu. Duh, karunya teuing. Bagir sayang. Bunga, mau nggak tinggal sama ibu? Rumah ibu gede loh. Nanti Bunga bisa sekolah lagi. Ibu kenapa baik sama Neng? Ibu sudah lama nggak punya anak. Pas lihat Bunga, ibu langsung suka. Bunga mau kan jadi anak ibu? Pak, Tapi teh, Entos Kang, abi kieu teh hitung-hitung balas budi karena abi resep pisan ke si Neng. Bapak juga ikut. iya mau Bu. Makasih sayang.